Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, qala Allah ta'ala fil haditsil qudsi, innallaha yuhibbul witra. Allah kantos ngadauh dina hadis qudsi bahwa Allah teh resep kana perkara anu ganjil. Kumargi tadi salamna tos genap urang ganjilkeun sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li ni'matil iman wal islam, wa hada man syaa min ibadihi lil ihsan biwasilati sayyidil akwan wa muallimil insi wal jan, wa unzila alaihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiyaihi fala nabiyya wala rasula ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para sesepuh oge para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para alimil ulama, para asatid anu kalintang ku pribados dihormatina, anu kalintang ku pribados dimulyakeunana, oge anu kalintang ku pribados diduakeun, teu hilap anu kalintang ku pribados diharepkeun pisan doana. Muga-muga sadaya anu hadir dikawit para sesepuh kampung, para tokoh masyarakat, oge para tokoh agama, oge umumna kasadaya anu hadir, muga-muga sadayana kengeng pitulung ti Allah Ta'ala, sadayana kengeng barokah ti Allah Ta'ala, sadayana kenging ijabah ti Allah Ta'ala. Muga-muga sadayana dipanjangkeun yuswa, dina kasehatan, kaafiahan, dina kaayaan taat ka Allah oge ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pribados sate acan neraskeun ngedawidi ka para sesepuh, ka para asatid, diraos-raos teh isina diemut-emut di bumi teh bahwa di dieu aya sepuh anu pantos langkung pantes pangentenya saur kasarna kangge cumarios dina ieu tempat, dina ieu waktos. Mung pribados dihubungi ke sahibul acara khususna ku Ayadi, saurna teh nyuhunkeun tulung pangisikeun nya tu pribados teh widik heula ka pun guru di ditu di Sumedang. Saur pun guru teh jik didoakeun pisan besi saurna. Alhamdulillah kuriungan urang di dieu urang tiasa ngariung
tina ieu majelis nu agung, majelis anu pinuh ku rahmat Allah. Oge paribados moal sejak mapatahan, moal sejak ceramah tausiah moal. Anu paling pertama nyaeta paribados ngahaturkeun wilujeng boboran siam 1442. 1440. Alhamdulillah. Garugah keneh. Alhamdulillah. 1440. Taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum taqabbal ya karim. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Muga-muga salamina dina sasi Ramadan urang teh sadaya puasa saum urang ditampi ku Allah taala. Sadaya amal ibadah urang ditampi ku Allah taala. Lain hartosna urang terek maot ngadoakeun kitu sanes. Pan urang mah sok aya paripaos. Muga-muga sadaya amalna ditampi ku Allah jiga rek maot. Padahal mah ari jalmi mah kedah ka Allah teh nyuhunkeun ya Allah tampi sadaya amal ibadah abdi. Sakali deui peribodos moal saja bade mapatahan da teu pantes budak mapatahan ka kolot mah teu pantes. Bilih sate acana nepangkeun peribadoseun nami teh ihsan. Yuswa mah alit kaneh nya 15 gitu, 15 tahun mung langkungna 5 tahun. Ayeuna teh 20 tahun. Janten upami bade mapatahan kanu sepuh mah kirang pantes. Mung pribados bade ngadugikeun sababaraha anu ditampi ti pun guru, tangtos anu dijelaskeun ku para ulama dina kitabna, tangtos eta teh sadaya adalah makna tina Quran oge tina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu pertama sate acan dikawitan peribados nyuhunkeun ngajak nganiatan dina ieu riungan teh pertama niat milari ridho Allah oge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu orang ketahui bahwa ketika orang melakukan segala hal anu non maksiat maka buru-buru niatan ku orang mencari ridho Allah oge Rasulullah SAW. Urang enjing badai kasawah, rek angkat kasawah, niatan ya Allah abdi niat kasawah teh milari ridho Allah oge Rasul. Emang aya di sawah ridho Allah? Aya. Di sawah ya ridho Allah oge Rasul aya. Ketika orang rek ka pasar ba'da subuh tos wirid tos netepanan badai ka pasar. Ya Allah niat abdi ka pasar teh milari ridho Allah oge Rasul aya kitu ridho Allah di pasar aya. Anu bade sakola tabuh 7 kaberangan misalkan kaberangan ya Allah niat abdi bade angkat ka sakola teh milari ridho Allah oge Rasul aya ridho Allah Rasulna di sakola aya. Maka Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ngadawuh sing saha jalma anu nganiatan sakabeh perkara non maksiat tu milari ridho Allah oge Rasulna salilana manehanana aya dina ibadah ka Allah taala. Keur maculkeun pacul kana taneuh dihitung ibadah. Keur jual beli di pasar dihitung ibadah. Keur nulis di sakola mata salah sawios kaistimewaan umat Kanjeng Nabi mah nyaeta aya dina niat. Urang dia kantos ngadangu dongeng para nabi yuswana sabaratus tahun. Kantos ngadangu Nabi Nuh yuswana 900 sekian tahun. Yuswana teh malihan mah aya nabi anu jumenengna teh ribuan tahun. Tapi di umat Nabi Muhammad nah Yusuf ukur 60 70 gitu. Kurang pesek gitu. Hiji niatan milari ridho Allah oge Rasulna. Anu kadua niatan ruang riung urang siga kieu teh niatan tolabul ilmi, nyiar ilmu.
nyiar ilmu. Nah cenah nyiar ilmu kan acara nage halal bihalal kan pokoknya mereka acara non pokoknya nyiar ilmu, rek acara sholawatan, rek acara yasinan niatan ti bumi teh nyiar ilmu. Peribados bade ngadugikeun hiji dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh saur Kanjeng Nabi maning taqala liyata'alamal ilma gufirallahu qabla an yakhtuwa. Saur Kanjeng Nabi sing saha jalma anu ngalangkahkeun sampeana liyata'alamal ilma pikeun nyiar ilmu. Naon cenah pikeun naon? Kumaha jaminan ti Kanjeng Nabi gufirallahu qabla an yakhtuwa. Saur Nabi eta jelema teh geus dihampura saacan sukuna dilengkahkeun. Urang rumaos seueur dosa. Da urang mah satara mah sia teh dirasa-rasa ceuk nu gede hate. Tara mah sia teh dosa naon kitu. Kan ari poho ka pangeran teh lain doraka. Poho ka pangeran teh lain doraka. Ketika orang ngerasa orang teh gede dosa hirup di alam dunia teh jalan hiji-hijina nyata sing sering hadir ruang riung dina majelis ilmu. Pribados bade ngadongengkeun hiji dongeng kisah nyata. Bade percanten wae mangga, bade henteu bohong reun mangga. Mung ieu mah kisahna nyata. Pribados nampi kisah ieu ti pun guru. Ti pun guru ti Sumedang. Bade percanten wae mangga bade henteu teu naon teu sabios. Pun guru ngadongengkeun bahwa kapungkur makna nuju ziarah ka makam ramana deui gitu. Jenenganna namina Kiai Haji Hasan Mustawi anu diziarahan teh. Pun guru gaduh rama namina Kiai Ahmad Toha, janten Kiai Ahmad Toha teh ziarah ka makamna Kiai Hasan Mustawi teh. Wayah sareupna ziarahna teh. Begitu ziarah ngaos yasin, ngaos tahlil seperti biasa gitu. Nuju ngaos yasin kira-kira setengah genep eta makam teh muka. Tos muka kitu keluar anu namina Kiai Hasan Mustawi ramana teh kaluar tina makam. Pas nenggak aya apa? Saur anjeunna teh saur putrana teh. Ngangge anggoana teh jas tapi bordelna ku emas. Bordelna teh ku emas. Sabada kitu ditaros, ari apa bade ka mana? Saurna teh. Diwalar ku ramana teh anu kaluar tina makam teh. Naku silaing teu katingali aing rek ka mana saurna teh. Saur putrana teh aing teh erek turun ke alam dunia teh kudu mapayan heula para nabi para rasul di alam barzakh teh saur ngan eueuh deui niatan nu lain aing rek ka alam dunia teh iwal erek mere nyaho ka ilain hiji perkara. Kumaha saur teh apa? Bisi hilaing hayang apal ganjaran nupang gede-gede na ditarima ku ahli kubur teh ganjaran anakna diuk hadir dina majelis ilmu. Ganjaran nupang gede-gede na ditarima ku ahli kubur teh ganjaran anakna diuk hadir dina majelis ilmu. Anu kumaha sih hasil orang kieu. Hartos ieu menembe pembukaan supados langkung ngahadirkeun urang hadirna majelis ilmu. Bisi aya nu naros, naon sih ruang riung ngagandengan batur? Naon sih? Pan lamun dibandingkeun mah mending kulem mending ngaji. Mending kulem mending diuk di dieu.
mending kulem di bumi, mending carik di dia bari nunutan. Dipikir-pikir mah aing mending sare kayak di imah gitu. Eta hiji. Janten hadir di majelis saperti kieu teh wara ganjaran. Pribados mah ajaran teh pun guru mun pami ngaluarkeun dalil teh tarku Quran ku hadis. Kisah nyata we gitu. Da iku Quran ku hadis mah wara ganjaranna teh. Ejeung jelema teh kadang ku Quran ku hadis mah teu gadengi. Laras kantos ngadangu bahasa pamali. Kantos cik kinten-kinten budak sieun ku bahasa dosa atau sieun ku bahasa pamali. Mun urang teh aya budak ngaheureuyan kolot misalkan entong kitu jang doraka. Ejeung urang teh entong kitu jang pamali. Sieun mana budak? Pamali. Ai pamali bahasa naon? Bahasa Sunda. Ai pamali bahasa naon? Pan eta geus puguh dina Quran dina hadis dosa doraka nanti sieun budak teh. Tuluy mong ada Allahu Akbar juk ka masjid teu. Begitu dielinganku Allahumma naon aqimis shalah dina Quran sabaraha kali Quran dibulak-balik waktu subuh mah geus sare. Janten aya jalmi-jalmi teh anu kadang ku Quran ku hadis mah tara metu. Tapi ku pamali mah tah ieu pamali teh salah sawieu strategi Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah teh. Di mana Syekh Syarif Hidayatullah ningal watak-watak orang Indonesia kapungkur Hindu Buddha anu watakna kareras. Maka Syekh Syarif Hidayatullah ngadamel strategi kumaha supaya bisa ngarubah kebiasaan-kebiasaan anu buruk supaya ulah dilakonan. Ngadamel we bahasa pamali, ulah kitu pamali, ulah kitu pamali, ulah kitu pamali. Cik urang keur budak sieun ku pamali, sieun ku doraka. Sieun ku pamali, sieun ku doraka. Mun budak jang salat jang hudang ulah sarewayah kieu doraka misalkan. Waktu sholat teh budak teh keukeuh we sare tapi lamun jang ulah sarewayah kieu pamali sieun kumaha budak enten kadang jam teh aya anu ai ku Quran ku hadis hese gitu ai begitu ku kisah nyata babari enten salah sawios anu kedah diniatan teh kahiji niat naon cenah milari ridho Allah oge Rasulullah. Kadua niat milari ilmu. Kartos sampai ka dieu teh. Kartos alhamdulillah. Ngariungna urang dina ieu majelis teh di ieu tempat kampung naon ieu teh? Kampung Puhun, Desa Windusari gitu. Abdi geda orang Cikadu sami di Puhun mung ka Windusari mah teh acan kantos tah ku ngariungna dina ieu majelisku ayeuna acara ieu teh janten wasilah abdi tiasa terang ka ibu-ibu ka bapak-bapak gitu. Bapak-bapak tiasa terang ka abdi ke bilih hiji waktos nganjang ka Cikadu teh terang oh kapungkur teh aya budak anu nyanyahoanan ceramah cenah kitu di Windusari si anu ngaranna eta makna silaturahmi teh eta gitu. Tah urang ngariung dina ieu majelis anu agung dina ieu tempat di Kampung Puhun manginten nya di RT sabaraha teh? 3 RW. Aya nu nyebut 2, aya nu nyebut hiji teh kumaha? RW 1. Oh RW 1. RT 3 RW 1. Dalam rangka acara naon ieu teh? Halal bihalal. Nah, halalnya buat guru 2 kali. Nanti halal ya ngumpul gitu. Alhamdulillah orang nincak kana sasi Syawal ieu anu mana diawali sasi Syawal ieu teh ku Idul Fitri.
Idul Fitri teh nyaeta pami bahasa urang mah boboran atanapi lebaran gitu. Lebaran baju dipakai ke lebaran ada lebaran gitu. Bada aya bada saum ibadah teh bahasa Arabna setelah ba'da. Tah para ulama di urang ngadamel setelah saum nyata lebaran teh sebenarnya bada naon bada puasa gitu. Janten paribasa di Sunda teh eta mengandung naon makna-makna di dalam keagamaan kantos ngadangu kebo mulih pakandangan kayak orang peseng naon disebut kebo mulih pakandangan. Urang ngariung dina ieu majelis teh sejak halal bihalal, maka peribados ngajak di awal sate acan ngawitan ieu majelis nu agung teh urang sejak niatan halal bihalal silih brangkeun silih hapunten silih nyunkeun dihapunten silih ngahapunten silih ngahalalkeun silih ngaridokeun boh bilih aya katuangan anu katuang teh kahaja pakaian anu kaangge teh kahaja silih ngahalalkeun. Dina ieu majelis nu agung teh riungan ieu nu agung teh silih ngahalalkeun nyata halal bihalal teh sebutna teh gitu. Nah, maka urang ngariung dina ieu majelis teh sejak niatan sejak kahiji mila ridho Allah ya Rasulna, kadua nyiar ilmu, katilu sejak halal bihalal. Alhamdulillah urang syukuran ka Allah masih kena diriungkeun dina ieu majelis nu agung anu mana majelis safartos kieu teh adalah majelis anu dirindukeun ke jaga di surga teh. Majelis safartos kieu teh anu dicengcirikan ku ahli neraka jaga di neraka. Di mana disaurkeun dina hadis Nabi bahwa teu aya hiji waktos anu disesali ku ahli surga di sawarga iwal hiji nyata waktos di mana manehanana di alam dunia teu dipake ruang ring dina majelis ilmu. Aya hadisna, aya dawuhan Nabi kejaga ahli surga teh bakal nyengcerikan hiji waktu anu teu dipake hadir dina majelis ilmu. Oge ahli neraka bakal ceurik hanjakal di alam dunia tara ruang riung dina majelis ilmu. Tah majelis saperti kieu. Oge urang dina sasi Syawal teh sejak abdi bade ngadongengkeun kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktos anjeunna nincak kana sasi Syawal kana hiji kaping hiji Idul Fitri kaping hiji Syawal. Kapungkur sabadana Ramadan rengse di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauh ka para sahabatna. Para sahabat siapkeun mimbar ku arah Kanjeng. Disiapkeun mimbar ku Kanjeng ku para sahabat Nabi. Sabada kitu Kanjeng Nabi naik kana mimbar. Pas nincak kana tangga kahiji Kanjeng Nabi ngadauh amin. Nincak kana tangga anu kadua Kanjeng Nabi ngadauh amin. Nincak ka tangga anu katilu Kanjeng Nabi ngadauh amin. Terus para sahabat dihandap naros ya Rasulullah anjeun nyebat amin 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 aminan naon para sahabat. Saur Kanjeng Nabi para sahabat kudu arapal anjeun yang kami pas naik mimbar malaikat Jibril turun payunan kami terus malaikat Jibril ngadauh ya Muhammad kami erek ngadoa kutilu doa anjeun siap ngaminan antara henteu. Saur Kanjeng Nabi ya Jibril kami siap ngaminan doa anjeun. Naon wae doa anu dipanjatkeun ku Kanjeng malaikat Jibril. Saur Kanjeng Nabi doa pertama anu dipanjatkeun ku malaikat Jibril teh nyaeta ya Allah mugia Allah ngajauhan sadaya jalmi-jalmi anu keluar ti bulan Ramadan tapi manehanana boga rasa goreng hate kene ka indung korotna ka ibu bapana. Enten saur malaikat Jibril jalmi-jalmi anu doraka ka indung bapana saur malaikat Jibril ya Allah jauhan jalmi-jalmi nu kitu. Maka Kanjeng Nabi ngadauh amin. Bayangkeun anu ngadoana saha? Malaikat Jibril. Anu ngaaminanana saha? Dijamin ijabahna? Dijamin. Maka ketika beres sholat Idul Fitri,
beres khutbah Idul Fitri dongkap ka bumi teh nu pangheulana di pentahampura teh saha? Ibu sareng bapak. Ka ibu ka bapak teh nyungkeun dihapunten tina samudaya kalepatan, tina sadaya kakhilafan. Dina Quran disebutkeun bahwa wala taqul lahum uffin, ngomong ka indung bapak nyebut pangmalikeun minyak pangmalikeun anu pangmalikeun cengek pangmalikeun bawang. Wala taqul lahum uffin, doraka gede. Maka saur malaikat Jibril, ya Allah anu boga goreng keneh ka indung bapak jauhan gitu. Diaminan ku Kanjeng Nabi, amin ya rabbal alamin. Maka anu pertama uih di masjid anu pertama disukeun hapunten teh saha teh? Terus doa anu kadua anu dipanjatkeun ku malaikat Jibril teh nyaeta, ya Allah jauhan jalmi-jalmi anu goreng hubunganana antara salaki jeung pamajikan. Gebek salaki nu goreng ka pamajikan, pamajikan nu goreng ka salaki, keluar tina bulan Ramadan masih goreng kene salaki jeung pamajikan. Saur Allah, ba'uda anillah, saur malaikat Jibril, jauh di pangeran kitu mah. Naon sih bapana? Ari awal-awal nikah mah rauseun kadangunan teh gitu. Neng, ada ayang, bebek gitu. Baby, ulah babi mah. Rauseun ngan kadieu ditingali teh mimitina Bapak si Riki. Mimitina. Aya Riki? Aya. Hapunten sana saya teh nu di ditu Riki di ditu. Henteu urang di mun ditu. Mimitina teh Bapak si Ari. Indung si Rizki cenah. Cek bapana teh mimitina. Keun da teu pati kasar eta. Ari ka ditu ka dina teh. Eroh, nyokotin topi, erek ka sawah teh. Sadi kita nyokotin baju. Aya eroh. Kana saronya di ditu. Urang mah ngarawasna teh biasa gitu. Biasa erok sadi. Salah kita pamajikan teh. Nah, ari baheula nyebutna ayangna teh baheula sadi teh atuh. Ari baheula ayang keur ngorak bebek. Ayeuna mah angkatlah ka sawah jor. Kapungkur mah bari angkatlah ka sawah diusapan heula, salin heula, dicium heula. Ayeuna mah ka sawah heula. Ka pasar heula, jor. Untuk teh digamplang ge sawana teh. Eta di kehidupan urang mah siga biasa. Kapungkur mah dangdan ari bapana uih teh masjid teh dangdan. Mandi dangdan jeung teh manis. Ayeuna mah bapana balik teh masjid subuh ge saret keneh. Allah. Henteu urang dieu mah urang ditu eta. Urang dieu mah henteu. Balager urang dieu mah. Tah. Uihan deui malaikat Jibril tadi ngadoana teh bahwa ya Allah jauhan jalmi-jalmi anu goreng hubunganna antar salaki jeung pamajikan. Saur Kanjeng Nabi kumaha? Amin. Anu katilu malaikat Jibril ngadoa, ya Allah jauhan jalmi-jalmi anu boga goreng hubungan jeung sasama. Saur ibu-ibu teh aing pisan. Cek bapak-bapak teh komo aing. Henteu ieu balageun ibu-ibu di ditu ieu. Kakak kamari sasalaman. Ai balik sasalaman teh.
tuh eta si Eroh tuh bogo duit mau jeung mobil atau jeung beli motor padahal eta teh kakara sasalangan kakara ceurik jiga nu ceurik nama nu kitu teh kumaha cenah ya Allah jauhan jelema-jelema anu goreng hubungan anjing sasama teh ningali tatanggana make emas ai panggih mah ceurik biasa panggih mah duh hapunten seueur kalepatan ai balik ti imah teh mas nganjuk nyaho aing ge eta teh hubungan anu kirang saya nu kitu teh malaikat Jibril ngado jauhan ya Allah nu kitu aing pisan jadi tilu ketika Kanjeng Nabi naik ke mimbar sabaraha doa anu dipanjatkeun ku malaikat Jibril teh cenah sabaraha tilu kahiji ya Allah jauhan jalmi-jalmi anu goreng hubunganana eujeung indung bapa nu kadua ya Allah jauhan jalmi-jalmi anu goreng hubunganana antara salaki eujeung baheula mah ari kengeng artos ai kengeng artos gitu ngajual naon boh ngajual naon teh ayang abdi kengeng artos ditinggalikeun ayeuna mah menta oge tegablek teu boga duit nyaukeun lieur hayang meuli baju nyaukeun ieu hayang ngiridit tur malaikat Jibril ya Allah jauhan anu katilu naon cenah ya Allah jauhan jalmi-jalmi anu goreng hubunganna eujeung sasama kedah emut bahwa tilu golongan anu tadi adalah tilu golongan anu moal meunang anugerah di Allah Ta'ala di mana aya momen-momen diturunkan anugerah naon wae anugerah ti Allah teh pertama Lailatul Qadar jalma-jalma menang Lailatul Qadar igual ti golongan anu tilu tadi naon wae momenna deui nisfu Sya'ban ketika nisfu Sya'ban diturunkan ampunan ku Allah jalma nu tilu golongan tadi moal menang naon deui atuh jeung saja anugerah ti Allah ketika jalma tilu golongan tadi moal menang cek ibu teh aing isukan merek mentah hampura deui ka tetangga. Maka urang ruang riung dina ieu majelis teh bisi aya nu naros mana sih dalilna tadi Kanjeng Nabi sabadana salat Idul Fitri sabadana khutbah Kanjeng Nabi ngadawuh ka para sahabat siapkeun mimbar naon ari mimbar di zaman ayeuna podium naon sih aya mimbar di zaman ayeuna podium kursi meja maka ruang riung dina ieu majelis saperti kieu teh adalah urang keur nyontohan saha keur nurutan saha pan ayeuna sok aya nu sakedik naon ruang riung eueuh ti dituna eueuh ieu ituna majelis saperti mah aya maka urang buru-buru tobatan tilu golongan anu tadi anu rumasa pangsalah nama buru-buru tobatan wihandai bahwa tilu golongan anu dijauhan ku Allah ketika Idul Fitri teh saha sabaraha hiji cenah tilu sabaraha hiji kahiji ya Allah jauhan jalmi-jalmi anu goreng hubunganana eujeung hidung bapa anu kadua ya Allah jauhan jalmi-jalmi anu goreng hubunganana antara salaki pamajikan bade dianggerkeun nyebut sadi jeung erah teh kantos ngadangu Kanjeng Nabi nyauran istrina ngangge
sauran saha nganggena teh panggilanna teh Humairah. Terang Kanjeng Nabi nikah ka Sayyidatuna Khadijah, Kanjeng Nabi yuswa sabaraha? 25 tahun. Abdi 20 keneh jauh keneh. Sayyidatuna Khadijahna sabaraha yuswana? 40. Tapi dina hadis, dina kitab-kitab hadis dijelasin bahwa dimulai Kanjeng Nabi rumah tangga dugi ka pupus, Kanjeng Nabi henteu robih bahasa panggilanana Humairah. Lamun keur umur 40 tahun mah bener meureun ngorak keneh saeutik. Tapi pan Kanjeng Nabi yuswana dugi ka 63 tahun. Dugi ka pupus Sayyidatuna Khadijah teh teu robih. Sauran teh Humairah, Humairah teh naon nu pipina beureum. Ya Humairah, ya Humairah, ya Humairah. Urang sok nyangki bahwa kehidupan Kanjeng Nabi teh agama we hungkul. Kitu sanes. Cek urang teh dameureunna rumah tangga mah urus contoh hati Nabi, dameureun itu mah urus contoh hati Nabi. Padahal mah teh kitu. Pribados kapung penuju alit kantos gaduh emutan kieu. Lamun urang ngaji agama hungkul, ngaji tentang Nabi hungkul, nyemburin gitu ya agama hungkul diurus nanti. Begitu peribados mondok 1 tahun 2 tahun luas agama teh. Dugi ka aya ilmu dina syariat agama, aya ilmu pikeun ngaluarkeun emas dina jero tanah. Pikeun ngaluarkeun duit dina balik bantal. Sanes. Ieu mah sanes naon? Sanes keanehan, sanes ieu mah doa. Ilmu gitu. Jadi kehidupan Kanjeng Nabi teh tatkala berumah tangga, Kanjeng Nabi full keromantisan, full keharmonisan. Ya Humairah, tah urang saumur hirup sakali isukan cobaan rek ka sawah teh, ya Humairah bade ka sawah heula. Beureumna mah kunaon rek kucek kunaon beureumna mah. Nu penting mah hade hubungan salaki jeung cik naros ka ibu-ibu upami bapakna bade ka sawah nyebatna ya Humairah bapak bade ka sawah, kira-kira bingan teu? Bingan teu? Sing tarik aya bapak-bapak ya? Bingan teu? Bingah saurna teh Pak RT, Pak RT itu nya? Bingah saurna teh. Keun lah ari sugan gitu di mimitian sakali urang teh tiasa istiqomah nuturkeun Kanjeng Nabi. Nu penting mah alus hubungan salaki jeung erek alus kumaha tiap rek kasawa nyebutna Sadi jeung Ero. Ari kabatur upami aya murang kali kabatur ka sepuh nyebatna Sana misalkan Sadi gitu nyebatna teh. Kinten-kinten kurang diwarah teh. Diwarah kurang. Murang kali nyebat nami kasepuh diwarah kurang. Karena naon diwarah teh? Teu sopan. Erek harmonis we erek hade kumaha ari Sadi jeung Ero keneh. Nyatan wong ayeuna nyatan ya. Keun we kumaha engke kapayuna mah sugan susuganan ku barokahna ngamalkeun sakali teh rumah tangga bisa jadi harmonis. Anu keur alalancur bisa jadi harmonis balik di dieu teh. Ngan rubah begitu rek ka sawah teh Pak RT rek ka sawah teh ya Humairah. Ya Humairah. Hei anu pipina beureum kunaon we beureum. Bae ka sawah. Tah, nu kitu mah jalmi nu kitu mah saur malaikat Jibril ya Allah deukeutan jelema-jelema nu kitu teh. Sanes hartosna Allah diatur ke malaikat Jibril sanes. Mung ieu nunjukkeun bahwa kumaha sih akibatna anu teu hade sareng jeung pamajikan. Gitu. Hartos sabaraha golongan cenah? Siap? Siap nyebat Humairah siap?
para ulama ngajelaskan bahwa tidak harus humayroh hungkul, maksudna henteu saya teh sanes humayroh hungkul, panggilan-panggilan anu mesra, ulah mesra, nu romantis, nu harmonis, atau panggilan-panggilan anu tiasa ngabungahkeun salaki atau pamajikan. Cek bapak-bapak teh aing mah da resep kana disebut sadi. Janten upami ibu nak ka apana pan Kanjeng Nabi disebutna layar kal qamari lailatul badri laksana bulan purnama atuh bulan purnama nyebutna. Beuna naon? Bulan purnama mah sae sote tika jauhan. Atanapi ulah bulan purnama ge si Kasep, Aa Kasep ganteng cekak. Saya naros ka bapak-bapak upami di sauran kubojo, ku panggilan-panggilan anu ngabingakeun sayang misalkan ayang naon we gitu bingan teu. Pak RT bingan? Bingan. Langsung sagepok ya. Sagepok langsung. Nah gitu artos janten sabaraha golongan cenah tadi teh tilu kahiji ya Allah jauhan jalmi-jalmi anu goreng hubunganana ka indung jeung bapa. Nu kadua ya Allah jauhan jalmi-jalmi anu goreng hubunganana antara salaki jeung nu katilu ya Allah jauhan jalmi-jalmi anu goreng hubunganana jeung siap henteu panas lamun tatangga meuli motor. Nah, tilu golongan diemut tilu golongan ngaji mah ulah seueur-seueur saeutik bari diamalkeun sabaraha cenah tilu golongan eta moal meunang anugerah ti Allah taala salilana manehna kitu maksudna. Muga-muga uih tina ieu majlis, uih tina ieu riungan teh urang dirubah ku Allah teh kahirupan urang teh jadi maslahat. Jadi soleh bapana, jadi solehah ibuna. Ketika bapana datang ti sawah manginjuhkeun teh manis. Bari nyebutna ayang. Ah, eta makna tina halal bihalal. Jadi halal bihalal teh ngaridokeun ngahapunten sadaya kalepatan tapi dinya mimitina tina tilu golongan eta ka indung bapa hade henteu lamun teh amah ka pamajikan geus hade ka sasama geus hade ka indung bapa can hade can halal bihalal ka indung bapa mah hade indung bapak pangmunikan emas, pangmunikan naon, tapi ke pamajikan angger kena sadiri jeung ero. Halal bihalal gitu. Kasalaki pamajikan mah geus kolotna nyebutna teh ayang hade hubunganana. Tapi kata tangga eta goreng we eta halal bihalal gitu. Mun aya tatangga papaliwat urang teh tiung anu jang huruf teh kurang cukukeun kitu hade nu kitu halal bihalal nu kitu maka makna halal bihalal teh sabaraha hade ka indung bapa hade ka salaki atau pamajikan tuluy hade ka sasama tilu golongan eta tilu perkara eta amalkeun ku urang hirup di alam dunia bakal maslahat. Da anu ngalilieur mah lain batur urang. Batur meuli motor sahanu lieur urang. Batur meuli motor sahanu lieur. Meuli motor make duit urang. Geus meuli motor teh batur di paraban ku urang. Atawa make pakaian urang meuli motor teh
diurus 3 detik ke urang sama kijeng dia. Jadi nungali dia teh sama da agama mah ketika agama dimaslahatkeun diamalkeun maka kahirupan saalam dunia bakal maslahat. Batur make gelang emas urang lieur kan make nama naleungeun nah urang lieur eta makna halal bihalal perlu dibesik. Halal bihalal teh aya sabaraha perkara sabaraha kahiji hadeka indung bapa, kadua hadeka saha salaki atawa pamajikan, katilu hadeka sasana. Da urang mah asa teh geus bageur ka batur teh batur we ka urang gitu goreng kantos ngaraos dihina ku batur kantos ngaraos asa diecek ku batur kantos ngaraos digorengan ku batur lain digoreng lain digorengan kantos kantos ngaraos diomongkeun ku batur sering jadi nu sering mah di manteu ibu bapak kedah terang Kanjeng Nabi kapungkur bade angkat ke masjid di lawang masjid teh aya Abu Jahal jeung Abu Lahab sareng Abu Sufyan. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan teh mangna keneh mangna Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi bade lebet ka masjid, Kanjeng Nabi dibaledogan ku tai onta. Begitu bade lebet ka masjid dibaledogan ku tai onta. Kumaha Kanjeng Nabi milu maledogan tai onta? Teras Kanjeng Nabi upami ka pasar di pasar aya hiji jalmi anu purah ngahina ka Kanjeng Nabi bahwa Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang ngabohong, Muhammad tukang anu mun ka pasar. Tapi ketika eta ngomong gitu tidak mang Kanjeng Nabi nyebut lebok gitu. Nah ketika orang kakara cenah si anu ngomongkeun geus lieur geus dibaledog ku tai onta geus dibaledog sugan ku tai ucing maka ngariung dina ieu majelis teh sejah halal bihalal teh perkara anu tilu tadi dibenerkeun anu tilu nu penting pikeun kamaslahatan hirup di alam dunia. Hade ka indung aja bapak hade ka salaki atawa ras hade ka sasana maka insyaallah hirup di alam dunia bakal maslahat moal loba pikiran anu begang jadi garendut sehat insyaallah. Maka upami urang uih tina majelis ieu hoyong halal bihalal amalkeun nu perkara. Ingatnya Pak RT enjing bade ka sawah teh nyebatna naon? Ya Humairo. Ulah ya Humairo bahasa Arab ngerti. Nyebatna ayam. Nah, insyaallah hirup di alam dunia teh bakal maslahat. Da anu ngalilir maslahat cenah. Maka majelis halal bihalal kieu teh aya contohna kapungkur tina ngayakeun doa ngayakeun anu gitu aya insyaallah. Mudah-mudahan sadaya panitia sadaya anu ngiring ngabantos kana terlaksanana ieu acara sadaya dijembarkeun rezeki anu halal anu gampang anu barokah umumna nu hadir dina ieu majelis teh anu ngiring ngaring dina ieu majelis teh muga-muga ku Allah naon wae anu dipikahoyongna diijabah ku Allah. Atuh aya nu hadir dina ieu majelis teh sakola keneh dilancarkeun sakolana. Amin. Atuh anu hadir dina ieu majelis teh aya nu nuju usaha dilancarkeun usahana. Amin. Atuh anu hadir dina ieu majelis teh aya
tatanen nuju tatanen dilancarkan tatanena, dihasilkan segala maksud. Maka satrasna sabada Kanjeng Nabi ngadawuh kitu aya sababaraha amalan anu diamalkeun ku Kanjeng Nabi ketika sabada Idul Fitri. Nyata tadi pertama hade kasa indung jeung abdi mah tos teu aya ibu rama teh salah sahijina kumaha sumpingan makam ibu sareng urang ulah nganggap nu maot mah maot nu hirup ulah nu maot mah maot nu hirup mah hirup kan aya jalmi nu kitu pengentenya nu maot mah maot nu hirup mah hirup nu kudu make jeung jarah sagala ulah ketika ibu rama urang tos teu aya sahabat sumping ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah abdi tiasa kenging ganjaran bakti ka ibu sareng karama kan tenan saur Kanjeng Nabi teh da anjeun teh dilahirkeun ku ibu tah ibu teh moal ngalahirkeun anjeun upami teu aya rama saur Kanjeng Nabi tapi ibu rama abdi mah tos pupus saur Kanjeng Nabi bakti anjeun ka indung bapa anjeun tos pupus dengan cara kiriman zikir tasbih tahlil tahmid bacaan salat anjeun, bacaan zikir anjeun, bacaan wirid anjeun kabeh hadiahkeun ka ibu sareng rama nu tos. Sakali-kali nyaeta ziarahan. Ya, ziarah. Sumping ka makam, ngaos yasin, kiriman. Eta saraseus baktos kurang kali anu ibu rama tos pupus. Muga-muga anu masih aya ibu ramana dipanjangkeun yuswana. Antu anu tos teu aya ibu ramana ditempatkeun di alam barzakhna teh di tempat anu pang sae-saena nyata Rodotul Jannah teh taman-taman surga itu. Tah muga-muga puriman urang ijina ieu majelis teh karuhun-karuhun urang sadayana diberkahkeun dilebetkeun ka sawarga Allah dihapunten sadaya kalepatanana. Amin ya Allah ya Rabbal ziarah. Salah sawios anu dilakonan ku Kanjeng Nabi dina sabada boboran adalah ngangge pakaian anu sae sanes anu naon sanes pagi macul sanes maksudna sanes anu weteuh janten Kanjeng Nabi nyebatkeun ajwad libas teh pakaian anu pang sae-saena lain anu pang anyar-anyarna. Nah, atuh aya nama kabiasaan teh bada teh sebutna teh baju lebaran, baju bada. Kumargi di urang mah lamun teu weteuh mah garoreng we gitu pan. Dipake kasawa. Bapana tong make baju nu eta atuh parikat tadi. Baelah da geus kotor dipake kasawa. Tah maka kebiasaan di urang sok aya balanja baju kedah terang bahwa Sayyidatuna Fatimah putrina Rasulullah SAW dina tiap tanggal kaping hiji Syawal dina boboran siam anjeunana ngangge acuk aya 20 tambalan. Teras kantos waktu Kanjeng Nabi sumping ka bumi Sayyidatuna Fatimah nuju nangis Sayyidatuna Fatimah ditaruh dengan nyirmin kunaon anjeun Fatimah nangis di tanggal hiji Syawal tadi waktu Idul Fitri. Saur ka Sayyidatuna Fatimah kami tos temendak tuangeun salami 3 dinten. Ngangge acuk sabaraha tambalan 20. Tos 3 dinten temendak naon? Saha eta teh? Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah teh putri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga di surga teh anu mimpin para istri di alam dunia ternyata Sayyidatuna Fatimah. Ai urang mah geus meuli hiji bari nu pang mahalna pang hadena. THR atuh jangan meuli baju lebaran. Pan geus kamari kurang. Eta teh geus meuli nyebutna kurang. Sayyidatuna Fatimah mah di tanggal hiji
Syawal teh nganggena naon pakaian nu aya 20 tambalan. Janten pakaian teh sanes anu pang weuteuna sanes anu pang saena. Kurang dia balanja baju lebaran, balanja alhamdulillah. Moga-moga sadayana jembar rezeki. Doakeun oge abdi sing jembar rezeki. Nu bade dipesek dina ieu majelis teh nyaeta tadi aya paripaos kebo mulih pakandangan. Tabu sabari ya? 10. Dugi ka tabu sabari? Dugi ka subuh. Ibu-ibu di dia dugi ka subuh abi uwi. Aya paripaos naon cenah? Kebo mulih pakandangan. Kebo mulih pakandangan ieu adalah salah sawios peribahasa anu janten kunci kasalametan bangsa jelma oge bangsa jin di alam dunya atau di akhirat. Kebo mulih pakandangan. Jika harti kebo mulih pakandangan terus naon cen kebo mulih pakandangan dipake kunci kahirupan. Harti aya. Urang ngadongeng kebo aya nama dabongan urang dia mau sok ke sarawah. Kosok ke sarawah? Kapungkur Kanjeng Nabi Adam duwi ka sababaraha para nabi para rasul teh salah sawius profesi teh nyata tatanen. Muga-muga urang kenging kabarokahan anjeunna. Tah kebo mulih pakandangan ieu. Urang ngadongeng kebo. Hiji waktu aya kebo di tengah leuweung. Dimulai dilahirkeun nepi ka gedena eta kebo teh cicingna di leuweung. Hirupna teh di leuweung. Hirupna teh. Tah aya bangsa jelma erek ngagarap sawah teh mikir aing lamun ku didorong ku jelma atau dibetok ku jelma meureun nyiksa ka jelma teh. Ieu mah kudu neangan hiji sato anu bisa dipake naon? Maka ieu jelema teh mikir naon ieu bisa akhirna sup ka tengah leuweung. Sup ka tengah leuweung. Ditinggalian panggih jeung maung piraku ek mau meureun dihakana ieu teh. Ditinggalian aya manuk piraku manuk mah hiber. Ditinggalian deui aya anjing piraku anjing mah gitu. Tah hiji waktu aya kebo keur depak di tengah leuweung. Kebo wah ieu jigana ya munding ieu jigana ya pantes digawekeun ku urang cek eta jelema. Akhirnya mau tambang sabadana mau tambang bari susulumputan eta jelema sababaraha urang ngalungkeun ka tambang dibeungkeut tah kebon keur depak dicangcang gitu. Soak kebo ari soak teh tuluy boga perasaan wah aing rek dijahatan ieu ku bangsa jelema. Aing rek dijahatan ieu ku bangsa jelema. Cek kebo teh. Dibetot gitu, mugen kebo. Mugen kebo teh. Dah biasa hirup bebas, hirup tara dicangcang gitu. Ieu kari-kari cangcang bari dibetot digugusur. Ieu bangsa jelema anu digusur anu ti tukang anu ti hareup digusur. Akhirna dipaksa kitu pasrah kebo. Diasupkeun ka lemburna teh dina kandang. Cek kebo teh bangsa jelema sialan ngajahatan ye ka aing. Cek kebo teh sabadana kitu kebo isukna dititah gawe. Wah cek aing ge ieu jelema teh jahat ka aing teh. Aing biasa hirup di sawah di leuweung tara titah gawe kieu kari-kari aing dibetot dicangcang bari titah gawe. Jahat di bangsa jelema cek kebo. Ngan
sabadana ngulang ti sawah dibawa ka Cigede di mandian gitu. Di mandian kebo ngerasa aneh. Nah aing tara-tara di leuweung hantag-hantag mandi gitu ngajakeun aing mandi tara-tara ieu di mandian dibersihan dikosokan geus di mandian gitu teh datang ke kandang teh geus sadia parab cek kebo teh aing di leuweung mah tara manggih lamun teu neangan ieu aing balik ti sawah geus manggih aneh tapi bangsa jelema teh nyiksa aing teh saurang teh gitu. Sup tengah peuting loba reungit dipangnaonkeun mirunan punten da abdi mah di pasantren teh biasa bahasa Indonesia gitu. Enten upami dia bahasa Indonesia teh asa kirang ieu pan ku bahasa Indonesia mung bahasa Sundana rada-rada kasar. Punten. Di mirunan tadi tanya. Reungit atuh kalalabu sarieun cek kebo aing lamun di leuweung loba reungit gagaro ge hese cenah. Cek kebo teh kari-kari aing ieu di kandang dipangagebahkeun reungit teh gitu. Geus kitu teh unggal saminggu sakali teh diurutan ta sukuna teh. Suku kebo teh diurutan. Tapi itu bangsa jelema teh nyiksa aing teh. Aneh diurutan tara-tara aing urutan ngeunaheun cek kebo teh. Gusur ka sawah mah keukeuh mugen keneh. Hayu sia. Urang ka sawah. Ceuk nu bogana teh. Urus sia urang ka sawah. Di sawah teh mugen keneh wae. Mun balik teh mantau sia. Balik sia gitu. Bari di mandian bari naon. Berjalan sadinten, dua dinten, tilu dinten, saminggu. Kitu mugen kitu teh. Tos rada lami kebo sadar. Aing hirup di leuweung mah masing bebas oge kudu sagala kusorangan. Tapi ayeuna diurus ku bangsa jelema sok sanajan kitu gawe tapi aing sagala nyampak. Ayeuna merek nurut weh mun titahna we. Akhirna isukna teh betot tak kebo teh temukeun bager jadi bager diajak kawan sama bager. Berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mantap balik gitu biasa rubah bahasana teh. Nubogana teh rubah bahasana teh. Anu tadina ja, anu tadina balik mantap. Kebawa disebut anjing teh. Rubah ya nama jang mulih. Pansok itu orang kasasatuan. Ieu teh si puspus ka ucing. Jika kamu rangkali gitu pan. Ieu teh si anu. Tapi mun ka ucing nu galak, sia teh anu inu. Tah rubah bahasana teh. Dan ningali kebo geus nurut teh jang mulih. Jang angkat. Banyak ka kebo mulih. Kuduna ge mantau ka kebo balik. Banyak ka kebo mulih. Jang mulih. Jang angkat, jang mulih, jang angkat, jang mulih. Dimulai tadina anu balik mantau dan sebagainya. Rubah eunam jang mulih. Sabab geus aya rasanya ti saha? Bangsa jelema ka tah ieu lir ibarat kahirupan urang di alam dunia. Urang ngarasa dipaparingan rezeki ku pangeran. Urang ngaraos dipaparingan yuswa ku pangeran. Urang ngaraos dipaparingan panon ujung paningalina. Urang ngaraos dipaparinan sampean ujung lengkahna. Urang ngaraos dipaparinan lambai sareng pembicaraanana. Urang ngaraos dipaparinan irung ujung pangambutna.
jeung nu diambeuna ngaraos urang ngaros di paparinan segala kanikmatan di alam dunia ieu tapi begitu saur Allah aqimis sholah kudu ngalaksanakeun anjeun salat 5 waktu kudu ngalaksanakeun anjeun puasa Ramadan kadang jelema teh sok ngarasa asa kasiksa beres aing unggal isuk beurang peuting kudu sholat datang bulan puasa kudu nahan dahar padahal tadi juga kebo tuang mandi di mandian cangkeul diurutan bareungit digebah tapi can sadar sapoe dua poe can sadar eta kebo bahwa kami teh meunang sagala kanikmatan ti bangsa jelema teh angger keneh ngarasa naon kasiksa kunci kahirupan jelema ketika hayang hirup maslahat di alam dunia tur di akhirat loba syukuran ka pangeran pikiran ku urang teh naon anu parantos diparingan ku pangeran da lamun teh mah aya panon eueuh paningalina kumaha da lamun aya lambe tapi teu tiasa nyarios kumaha da lamun aya jasad tapi teu hirup kumaha da lamun aya suku tapi eueuh lengkahna kumaha sing sahaja anu ayang hirup maslahat di alam dunia tur di akhirat cepeng hiji paribahasa kebo mulih kandangan artos jadi kunci kahirupan jelema teh dina kebo mulih pakanan kumaha loba syukuran sing loba syukuran sing loba rumasa kam aing teh di paparinan suku leungeun dan sebagainya teh keur naon Allah maparinan urang teh siga tadi bangsa jelema maraban kebo teh jang naon jang digawekeun di mana tah urang kari emutan urang diciptakeun di alam dunia teh jang naon wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saur Allah kami teu nyiptakeun bangsa jelema jeung bangsa jin iwal keur jeung ibadah maka kunci hayang maslahat hirup di dunia jeung di akhirat teh naon cenah kebo mulih urang anu tadina tara salat mugen puasa cek Allah teh balik mantau sia teh maneh teh saur Allah teh tapi begitu urang nurut janten soleh ibadah osok puasa osok sedekah osok Allah ngarobah bahasana jadi abdi hamba kami saur Allah waktu Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ngadawuh ka kanjing Nabi teh subhanallazi asra bi abdihi maha suci Allah anu ngaisrokeun hambana tah bahasa hamba teh bahasa kanyaahna Allah ka makhluk kunaon dugi ka aya klaim bahwa kanjing Nabi teh hambana Allah sabab ngabenerkeun sagala sendi kahirupanana di mana kuncina ngabenerkeun sagala sendi kahirupan kebo mulih sing loba syukur masa urang teh geus kolot lamun ceuk kasar teh mah bau taneuh da ai bau taneuh mah rek nu kolot rek nu ngora nu bau taneuh mah lain nu kolot hungkul sanes nu ngora oge bau taneuh aya nu maot keur orok ai bau taneuh teh deukeut ka maot leuh aya nu orok aya nu maot keur orok berarti ai bau taneuh mah kabeh da bangsa jalma mah diciptakeun dina segumpal tanah makna kebo mulih pakandangan teh eta jadi kunci kahirupan bangsa jelma oleh-oleh tina ieu majelis anu agung teh kebo mulih janten aya nama upami aya bahasa kebo mulih pakandangan teh urang eling langsung kebo mulih kartos uih handai supados teu
hilap da geningan urang mah barho begitu bubar begitu poho leheung begitu bubar begitu poho can bubar geus aya 3 golongan anu ku Allah dijauhan ketika keluar tina bulan Ramadan. Naon wae 3 golongan eta teh pertama jelma anu goreng hubunganana jeung indung bapa. Kadua jelma anu goreng hubunganana suami sareng istri. Anu katilu jelma anu goreng hubunganana jeung maka sing saha jelma anu ngaku hayang menang halal bihalal teh ya, maka perbaiki anu 3 perkara eta. Heulakeun indung ka indung ka bapa. Wih ti dieu anu masih kana aya ibu ramana. Atanapi enjing anu ibu raman tos pupus sumpingan. Ada abdi mah atos kamari waktu lebaran sae. Geus ka indung ka bapa teh salaki ka pamajikan tanu araya keneh. Salaki ka pamajikan ka salaki gitu. Pan bahasana teh durhaka istri yang durhaka kepada suami. Sabalikna suami oge aya nu durhaka ka istri. Gaji 10 juta nyebutna 500.000 lain eta teh durhaka. Ngabobodok ka bojo teh sanes durhaka. Pan urang mah sok kieu anak yang durhaka ke orang tua. Nah ayat orang tua durhaka anak. Kanjeng Nabi kantos ditaros, ya Rasulullah dauhan anjeun anak durhaka kepada orang tua. Anak durhaka kepada orang. Nah aya orang tua durhaka kepada anak. Aya. Naon wae durhaka kepada anak teh kahiji tidak memberinya nama yang baik. Lamun ibu atanapi bapak gaduh murang kali dinamian henteu sae, maka ibu sareng bapak durhaka ka anak. Ulah nyalahkeun anakna ke mun anakna badung. Da kolotna heula dimimitian badung. Bangor badung. Urang mah sok nyalahkeun anak we gitu. Tina naon mimitian tina nganamian urang kali. Dinamian teh iblis setan ulah gitu. Nami teh Muhammad, nami teh Ahmad. Aya hiji dawuhan Nabi bahwa sing saha jalma anu namina sami sareng nami kami, maka jamin eta jalmi bakal menasyafatkan. Allah moal nyiksa ka jelma anu namina sok kanjing Nabi sami sareng nami kami. Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha gitu kamu orang kali teh teh jaga teh pami gaduh murang kali deui ceuk anu kolot teh mun boga anak deui atawa nu geus kolot pisan ulah boga anak mun boga incu aranan anu sae nami teh gitu ulah baskom ulah naon ulah mentang-mentang bapana Abbas indungna kokom baskom ulah pan ayeuna mah osok aya kitu jalmi-jalmi anu disingkatina ibu bapak teh ulah ningal ka para nabi para rasul Ibrahim, Musa, Isa nami teh gitu sae gitu. Eta salah sawios kedurhakan orang tua ke anak. Namun deui kedurhakan orang tua ke anak teh nyata henteu ngadidik, henteu ngenalkeun ka anak saha Allah oge saha Rasulna. Mawi urang pami nuju alit kapungkur karaos urang bahwa nuju alit teh urang mah di ais teh bari muji gitu pan bari muji naon we mujina mah ayeuna mah berubah zaman berubah anak di ais HP nyetel TikTok begitu anakna geus rada gede joget disarekan ku urang padahal mah nu salah saha madrasah pertama pikeun anak teh saha ibu sareng kadua anu katilu naon sih kedurhakaan orang tua ke anak kedurhakaan orang tua ke anak teh nyaeta tidak mendidik perkara ibadahan wajib itu
enten sanes orang anak ke orang tua hungkul nu durhaka tapi orang tua ka kitu oge sanes istri hungkul nu kas suami tapi suami oge ka istri. Ari pamajikan di teh ngaji atuh naon atuh ngaji atuh ai bapana sare wae. Abdi mendapat keterangan bahwa sing saha jalma sing saha istri ngedawi di ka carogena bade ngaos cek bapak deh ngaji teuing montong rek naon karena teh kitu tah bojo teh diizinkeun ku pangeran teh bikin kabur ti imahna jang ngaji pan ari istri teh kedas sesuai izin suami upami bade ka mana-mana terkecuali perkara-perkara nu wajib salah sawiusna hadir di majelis ilmu terang pang afdolna ibadah teh naon pang afdolna ibadah naon salat puasa salat atau nepi puasa pang afdolna ibadah adalah hadir di majelis ilmu nyari anu teh maka surat anu pertama diturunkan ke Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad teh Iqra terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq saur Allah baca ku anjeun Muhammad lamun teh mah jelema biasa teu diajar maca bakal bisa maca teu diajar maca bakal bisa jadi nupang pertama diparentahkeun ku pangeran ka jelema teh naon diajar sate acan salat puasa teh parentah nu turun pertama teh nyata parentah diajar pang afdol ibadah teh adalah hadir di majelis hatos itu enten aya kebalikanana antara istri ka caroge ka istri gitu. Oke tadi teh naon cenah kebo meuli kunci kemaslahatan hirup di alam dunia tur di akhirat teh adalah kebo meuli pandangan. Alhamdulillah. Siap halal bihalal? Sabaraha perkara? Kahiji jalma anu goreng haindung bapak. Kadua jalma anu goreng suami atau napi istri. Katilu jalma anu goreng ka sesama. Siap dirobah? Insya niatan. Jadi niatan. Jadi untuk menjadi lebih baik lagi. Di samping eta nyuhunkeun ka Allah supaya dipaparinan hidayah taufik pikeun ngajalankeun anu diparentah kantos. Jadi kebo meuli pakanan teh sanes paripaos anu jore-jore sanes kan urang mah sok kadang naon sih kebo meuli pakandangan artina gitu padahal sepuh kapungkur didikan Wali Songo alhamdulillah ya di Kuningan aya kabarokahan di Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatillah. Tah kaleresan pun guru mah ngadangu di dia aya sababaraha jalmi anu sok jarah ka Kesultanan Syekh Syarif Hidayatullah. Oge sanes di dia hungkul di lembur abdi oge kapungkur mah para sepuh teh aya Jumat Kliwon teh jararah ka ditu ka Sunan Gunung Jati sanes rek muja ka tangkal. Sanes rek muji kana batu sanes. Pedah eta makam muja kana batu sanes. Tapi sumping ka para kekasih Allah. Wali Songo anu ngageugeuh Indonesia. Di mana 360 tahun Indonesia digencar ke Belanda, tapi Wali Songo bisa nyeludupkeun agama dina tengah-tengah peperangan. Urang teu kabayang. Ayeuna keur damai kieu keur aman, urang tiba-tiba dakwah teh ngajak kudu kieu meureun teu parasea mah gitu. Ayeuna oge pan loba nu parasea ngayakeun majelis saparti ieu loba anu teu pro, loba anu kontra gitu. Bahwa Wali Songo 360 tahun keur digencar ku Belanda, Wali Songo nyeludup. Nepi ka ayeuna agama Islam pangseurna teh di mana? Indonesia. Iraha sih disebarkeunana teh
dina tengah-tengah keadaan peperangan eta nyeluduk. Urang kantos ngadangu Islam dicanda ke Indonesia itu para pedagang tepat. Riwados sahur pun guru lepat. Sanes para pedagang, tapi ku para ulama. Mu profesi sampinganana adalah pedagang. Janten pamintaros Islam dicana ke Indonesia teh usaha ku para ulama melalui dagang nyeluduk Wali Songo. Nah, salah sawisna aya di bulan Cirebon Sultanan. Tah kadarasan pun guru mah masih kene aya turunan anjeunana turunan 17 di Kasultanan Cirebon. Tak urang ngarariung dina ieu majelis teh masih kene saguru sailmu. Sok jarara ka ditu ka Cirebon. Lain rek muja ka batu lain. Rek sumping ka para kekasih. Atuh urang teu meunang hujan rahmat mah atuh kacipratan pan deukeut mah kitu sanes. Urang hujan di hujan. Urang teh di dinya ngiuhan kahujanan moal. Tapi kacipratan teu meunang hujan rahmat ge sugan urang menang cipratan deket jeung para wali mah. Ya, pun guru kantos ngadongeng ka peribados bahwa anjeunana kantos nyimpen pendak sareng Al Habib Umar Mutahhar Mamutope ulama wali agung ulama agung zaman kapungkur pendak sareng anjeunana teras ngutarakeun sababaraha pertarosan dina ngimpen salah sawisna adalah kumaha hayang janten jalmi anu janten wali gitu janten kekasih Gusti. Palaran Nabi Umar Mutahhar teh sing sering ziarah ka para wali. Sing sering ziarah ka para wali. Maka kebiasaan Jumat Kaliwon ka Kesultanan Cirebon teh ulah beureun anu teu acan ngiring yuk sarangan. Dabi ge osok barang guru osok lain rek muja ka batu ingat sanes rek muja ka batu malihan mah pun guru ngadidikna sanes ngintunan doa tapi urang ngadoa di payuneun kakasih Gusti gitu. Hartos janten urang ngariung dina ieu majelis teh adalah sejak halal bihalal anu pendak ayeuna dina majelis teh sejak ngahalalkeun gitu. Buah bilih aya naon parepaosna ucapan ataupun tingkah laku anu teu merenah kana mana nyungkeun dihapuntenna ku sasama kitu dihapunten. Ulah sampai uih tina ieu majelis teh masih keneh panas ku tatangga ulah. Siap ngahapunten siap? Siap ngahapunten? Siap. Upami aya tuangan anu katuang anu atos nyunkeun dirido dihalalkeun siap ngarido ngahalalkeun insyaallah janten ganjaran sedekah sadaya amin. Upami aya pakaian anu kantos kaanggo siap dirido dihalalkeun abdi mah teu narima ek dirido dihalalkeun merek ditagih mangga eta mah urusan hakul adami gitu. Maka uwina dina ieu majelis teh teu aya rereged dina hate kasasama khususna ke urang dieu kasasama urang dieu gitu. Anu masih kene meureun sanes meureun di ditu ieu mah di dieu mah moal insyaallah anu masih kene kata tanggi anu masih kene ka Ibu Rama anu masih kene ka Bojo ka Saroge masih teh kirang sae hubunganana buru-buru. Maka nyuhun ke dihapunten sadaya dihapunten abdi ngawakilan teh perorangan di dihapunten sadayana uih ti dieu teu aya deui rereged dina hate. Siap? Hoyong teu uih ti dieu urang kulem teras Kanjeng Nabi ngaros bunga ku kulem urang. Ari Kanjeng Nabi ngaros bunga ku ibadah mah tangtos eta mah leres. Urang ibadah Kanjeng Nabi bingah tangtos. Tapi urang kulem Kanjeng Nabi bingah hoyong. Urang kulem Kanjeng Nabi bingah hoyong. Kuncina hiji. Hapunten sadaya jalmi anu pernah nganyerikeun urang. Sami
kulaman asa ilaik basan hapunten sadaya jalma nu maka uih dina ieu majelis ulah sampai aya gitu. Siap? Muga-muga sadayana aya dina panangtoyangan Allah, aya dina hidayah oge taufik ti Allah taala, aya dina panjang yuswa, kesehatan, keafiahan, atuh sakalde anu panitia ieu acara nu agung, donaturna anu masihan tuangeunana, anu masihan itu, anu masihan ieuna. Insyaallah ku Allah taala dipasihan ijabah, dipasihan barokah, bade ngadongeng hiji deui, tos we hiji deui. Kapungkur ulama di Maroko Syekh naon gitu hilal abdi anjeunna ngisahkeun bahwa kapungkur aya namina Syekh Abdurrahman Al-Hafar Syekh Abdurrahman Al-Hafar aya Al-Hafar teh artina tukang gali kubur Al-Hafar teh kunaon ieu Syekh Abdurrahman dilanian tukang gali kubur. Kapungkur Syekh Abdurrahman ieu adalah profesina sanes ulama jalmi bodoh, profesina gali kubur gitu. Tah nuju ngagali kubur tiba-tiba aya hiji nini ngabarkeun bahwa anakna maot, anakna teh maot panguruskeun cek nini teh diurus ku Abdurrahman teh diurus begitu diurus dikurebkeun ku anjeunna begitu bade ditutup ku padung makamna pingsan. Abdurrahman ieu pingsan dina jero makam pingsan. Akhirna diarangkat ku sadayana tos teu seueur saur. Tos aya saminggu 2 minggu pupus deui disumping deui nini eta. Pupus deui cenah rakana. Panguruskeun diurus ku Abdurrahman ieu teh diurus. Sabadana diurus pas bade ditutup kuliah lahat pingsan deui wae Abdurrahman teh. Akhirna diarangkat tos sadar. Tos rengse sadayana akhirna Abdurrahman nyumpingan nini anu tadi teh anu putrana dua putrana pupus teh. Pas sumping ka bumina naros ari nu kamari teh saha nu maot teh. Saur ibu-ibu ieu anu pertama mah eta raina cenah. Anu kadua rakana gitu. Selangna teh teu lami. Nah aku mah kitu kinten-kinten amalanana naon saur Abdurrahman. Teu aya katinggalna mah amalanna mah duka ketang saur ibu. Nah aku mah kitu disarioskeun bahwa kerek nutup padung teh tiba-tiba aya kuda kerek ditutupan teh alam sadar teh jadi teu sadar tiba-tiba aya kuda teh make naon baju kuda emas gitu. Terus eta jasad teh dipanggul cenah kuno naik kuda dibawa ka hiji taman anu endah pisan. Dibawa ka hiji taman anu satungtung deuleu bungana endah. Ieu teh saha? Tah naon amalana ieu teh? Bisana kami pingsan teh beda eta. Saur ibuna eta nu kahiji teh keur hirupna teh pura hadir wae dina majelis ilmu. Upami aya tatanggana ngayakeun ruang riuh ngiringan. Upami aya rutinan majelis ilmu ngiring. Rutinan zikir ngiring, rutinan yasinan ngiring gitu. Tah aya nu kadua naon ieu amalana? Nah aku mah kitu sami kajadianna teh siga kitu. Tah nu kadua mah cenah lamun aya acara di kampungna teh nu kadua mah purah ngabiayaan. Eueuh dahareuna pangmelikeun dahar. Tah jadi anu dua jasad eta teh dicandak ku nu naik kuda ka taman nu paling endah nyaeta Rodotul Jannah teh. Taman-taman surga. Ditinggalikeun ku pangeran teh. Dimulai eta begitu Syekh Abdurrahman uih ti bumina, Syekh Abdurrahman tekad bahwa kami moal eureun ngahadiran majelis ilmu. Ayeuna sering ngahadiran majelis ilmu janten ulama agung di Maroko namina Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Tah ieu nu ngayakeun tuangeuna, anu ngambutkeun korsina, anu nyodakokeun awina, sagalana terpaal sagalana.
Moga-moga ku Allah diwales ku pangsayana walesan. Moga-moga ku Allah dilebetkeun ka surga. Jaga yaumul kiamat teh dikumpulkeun sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di handap banderana. Dugi ka kasawarga firdaus sarengna. Mugian mumah hadirin ieu majelis ilmu teh riwang-riwang urang teh janten saksi jaga yaumul kiamat teh urang pernah ruang-riwang dina majelis ilmu. Moga-moga ieu teh janten contoh, janten saksi, janten isyarat bahwa orang teh bade ruang-ruang seperti kieu jaga di surga firdaus. Da jelema mah maot teh kumaha kabiasaan. Moga-moga urang dimaotkeun dina kaayaan husnul khatimah. Anu terakhir peribados bade seja masihan hiji amalan anu mana amalan ieu teh pikeun jembar rezeki. Jembar rezekina anu halal, anu gampang, anu barokah tur nu seueur. Halal, gampang, barokah, seueur. Tah amalanna teh nyaeta anu katampi ku paribadosipun guru teh ngaos sholawat kamilah atanapi nariyah. Terang sholawat kamilah nariyah Allahumma sholli sholatan kamilatan sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin litan halu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamul wajhil karim wa ala alihi washabbihi wasallam. Eta diaos sabada salat, sabada assalamualaikum assalamualaikum diaos 11 uihan. Gitu. 11 uihan. Aramalkeun moga-moga urang aya dina hidayah muga taufik ti Allah taala dina ngajalankeun sadaya parentah ugi ngajauhan segala larangan. Uihna urang tina ieu majelis teh dihapunten sagala dosa, dihapunten sagala kahilafan, dirobah alam hate urang anu tadina kotor dibersihan ku Pangeran. Dipanteskeun janten jalmi-jalmi anu janten kakasihna Pangeran. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir doa penutup tadi panitia hoyong doa penutup salat sadayana khusyuk, sadayana nyuhunkeun ka Allah, sadayana munajat ka Allah bahwa urang teh rumasa seueur naon dosa keur mah loba dosa, loba pangabutuh gitu. Hadirkeun gitu. Di mana urang teh kaluar tina Ramadan teh urang teh lain sedih. Urang teh kalah bunga. Di mana urang kahirupan urang dipinuhan kahirupan ku poho ka Pangeran. Begitu aya ngong ada Allahu Akbar Pangeran geus ngajak ya ka dieu ya ka dieu. Tapi urang masih keneh sibuk ku kabutuhan urang. Sedengkeun anu ngatur sakabeh alam ieu adalah Pangeran. Hadirkeun bahwa urang teh pinuh dosa. Hadirkan bahwa orang teh pinuh kasalahan. Hadirkan bahwa orang teh pinuh pangabutuh. Hadirkan bahwa orang teh leutik di mata Pangeran. Hadirkan bahwa orang teh pinuh ku kasalahan ke Pangeran. Sering poho ka Pangeran. Sering ninggalkeun Pangeran. Malihan mah saur Pangeran ya. Urang sering ninggalkeun Pangeran. Allah anu ngatur segala kehidupan orang. Allah anu ngatur segala sendi kehidupan orang. Allah anu maparinan segala rezeki. Allah anu maparinan segala nikmat. Urang moal tiasa ningal amun teu dipaparinan nikmat paninggal ku Allah. Hadirkeun bahwa urang teh loba dosa. Hadirkeun bahwa urang teh loba pangabutuh. Ketika Allah miwarang ngadoa ka Allah, urang rajin ngadoa. Karena orang loba pangabutuh, tapi ketika Allah akimis sholat, laksanakeun sholat urang lalai ka Allah. Malihan mah sanes di luar ibadah, dina ibadah ge urang lalai ka Allah. Ketika urang Allahu Akbar sholat, anu diinget sanes Allah. Di mana rasa urang yang hareup ka Pangeran. Teu aya urang rasa yang hareup ka Pangeran. Di samping eta urang seueur kalepatan ka makhluk. Ka Ibu Rama anu mana Ibu Rama sering dipikan nyeri ku urang.
sering dinyenyeri ku urang. Ibu Rama urang sering ngarasa teu enak, sering ngarasa asa dihina ku urang. Anu mana eta teh dimurka pangeran teh bendu pangeran. Urang sering goreng ka sesama, zolim ka makhluk. Urang sering nyingsieunan sasatoan. Nah pajarkeun eta teh Allah teh bendu, Allah bendu. Urang sering goreng ka sesama makhluk. Di samping eta Allah ngutus Rasulullah SAW pikeun nyebarkeun agama. Urang sering poho ka Kanjeng Nabi. Anu mana Kanjeng Nabi sering nangis. Kanjeng Nabi sering nangis bahwa Rasulullah SAW kebiasaan nangis unggal. Duwi ka malaikat Jibril nangis, ya Rasulullah kunaon anjeun nangis. Saur Kanjeng Nabi, kami emut ka umat kami urang ya. Duwi ka Kanjeng Rasulullah SAW kebiasaan adalah salat 1000 rakaat unggal wengi. Ditaro ku Sayyidatuna Aisyah, kunaon anjeun bet salat 1000 rakaat. Anjeun dijamin asup sawarga. Saur Kanjeng Nabi, upami abdi kulem ungi ayeuna kumaha nasib umat kami jaga di poe kiamat. Saha umat teh urang. Nah rek naon tuh anjeun salat 1000 rakaat saur Kanjeng Nabi, kami seja nobatan umat kami. Lamun teh umat kami teu kaboro pikeun tobat salila hirupna, maka sugan 1000 rakaat teh bisa nobatan umat kami. Tapi urang nu di pikiranna teh mikir-mikir. Urang munajat ka Allah. Urang rumasa seueur dosa. Seueur kalepatan. Ketika menghadapi sasi Syawal, urang sanes sedih. Di mana para ulama ngaraos sedih ku ayana sasi Syawal. Kunaon? Ramadan ieu bakal ninggalkan orang. Anu pinuh ku kabarokah, anu pinuh ku rahmat oge pituruh Pangeran. Anu ijabah, anu pinuh ku pembebasan tina api neraka. Urang sering nganyerikeun tatangga. Nah, pajarkeun Pangeran teh bendu Pangeran. Urang sering nganyerikeun sato. Urang sering nganyerikeun sasana. Nah, pajarkeun Pangeran teh bendu Pangeran. Hadirkeun dina diri urang bahwa urang teh seueur dosa. Teu acan kantos bakti ka Ibu Rama. Anu mana Allah ngadauh bahwa fala taqulah maufin nyebat oge teh Allah teh bendu. Allah gimana orang nyebut ka Ibu Rama Allah bendu. Saur Allah moal meunang anugerah kami jelema anu goreng ka indung Bapa. Di mana keluar tina bulan Ramadan sakabeh amal ibadah puasa jeung salat moal ditarima ku Allah jelema anu goreng ka indung Bapa. Nun kahapunten dina wengi. Niatan ku urang bahwa urang teh durhaka ka orang tua. Anu masih kena aya alhamdulillah urang sungkah. Anu tos teu aya buru-buru kieu. Hadirkeun dina majelis anu agung ieu teh urang teh kebo mulih pakandangan teh. Allah maparingkeun sakabeh nikmat, tapi urang ngarasa kasiksa. Begitu Allah teu ngijabah, teu nyumponan kahayang urang nyebut Allah teu adil. Kurang naon Allah maparingkeun nikmatna ka hambana. Kurang naon Allah maparingkeun nikmatna ka hambana. Ketika urang butuh anu teu dicumponan ku Allah, nyebutna Allah teu ngijabah doa urang. Bukankah kesehatan, panjang umur dan sebagainya adalah nikmat Allah. Begitu Allah maparingkeun urang hayang mobil, Allah maparingan mobil dicabut ku pangeran kesehatan. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Hadirkeun dina iman majelis agung kitu. Awas sasarangan istighfar margi urang mah semua seueur dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim.
dina wengian anu agung ieu, dina wengian anu pinuh barokah ieu, dina ieu tempat anu muga-muga ku Allah diberkahan, dina ieu tempat anu muga-muga ku Allah dipinuhan ku rahmatna. Abdi seja sumping, abdi seja sumping ke Allah, ngaraoskeun sadaya kalepatan, ngaraoskeun sadaya kakhilafan abdi. Bohong ketika jalmi nyebatkeun kakhilafan anu teu dihaja, sadaya kasalahan jalmi dihaja. Allah maparingan segala kanikmatan tapi urang sering poho ka Allah. Allah maparingan segala anugerah dina kahirupan urang ieu, urang masih kena mempertanyakan bahwa Allah teu adil. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, hapunten sadaya kalepatan abdi, hapunten sadaya dosa perdosan abdi sadaya. Mugia anu hadir dina ieu majelis teh kenging hapunten ti Allah, kenging rahmat Allah, kenging pitulung ti Allah, dipanjangkeun yuswa dina kaayaan sehat walafiat. Abdi rumaos seueur kalepatan, abdi rumaos seueur nganyerihatekeun urang, abdi rumaos senantiasa baktos ka urang. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Allah ngadauh bahwa Allah jauh di jelma-jelma anu goreng ka indung Bapa. Sedangkan Allah adalah Tuhan pangeran urang, Allah anu ngatur segala kahirupan urang. Di mana Allah geus jauh jeung hiji hamba teu boga sasaewa ti Allah. Hamba anu lemah. Urang sadaya adalah hamba anu teu daya teu upaya pikeun sagala ngalaksanakeun sagala parentah oge nieun sagala anu dilarang ku Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, hapunten sadaya kalapatan abdi. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, tampi sadaya amal ibadah, saum, puasa, salat abdi dina sasi Ramadan. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, hapunten sadaya kalapatan abdi, kakhilafan abdi salami sasi Ramadan. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, hapunten tina sadaya kakhilafan abdi ka Rasulullah. Kanjeng Rasul ngadawuh bahwa pelit jelma anu can pernah ingat ka kana, sedengkeun neraka diciptakeun pikeun jelma-jelma anu bakhil anu pelit. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, hapunten sadaya kalepatan abdi ya Allah, hapunten sadaya kakhilafan abdi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Allah, ya Allah, 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 hapunten sadaya kalepatan abdi ya Allah. Abdi rumaos seueur kalepatan dina ieu majelis, abdi niat, abdi sejak nganiatan ngarobah segala kehidupan abdi ku kahirupan anu langkung saya ya Allah. Paparina abdi sadaya hidayah taufik pikeun ngajalankeun segala anu diparentah ngajauhan segala larangan. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jantenkeun jalmi abdi jalmi-jalmi saleh, jantenkeun para hadirin anu hadir dina majelis teh, janten kakasih Gusti. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jauhkeun abdi tina golongan anu goreng ka indung Bapa, jauhkeun ti abdi tina golongan anu goreng ka istri anu Nabi Cakri, jauhkeun abdi tina golongan anu goreng ka sasama ya Allah. Paparin abdi segala nikmat segala anugerah anu dipaparinkeun ku Allah dina sadaya dinten. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad warda an jami sahabah wal qarabah wa tabi'in tabi'in bi ihsan li yaumil amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sanan anta kama athnayta ala nafsi.
falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirna min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma atif bina lutfan syamilan kamilan zahiran wa khafiya taqarru bihi al 'ain wa yujla bihi ar-rain wa yaqda bihi ad-dain wa tuslahu bil umur wa tukfa bi syurur wa nurzaqu bi kamal yaqin bi jasadil awalin wal akhirin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna al-qurafa rahman dan asbaha wa min amal azbaha min akhlaq jabaha wa man arzaq azala min afiyat akmala min ad-dunya khairaha min akhirati naima. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masa'ib dunya wad din. Allahumma qdi jami'a hawaijina, sebatkeun sadaya hajat-hajat urang, sadaya kahoyong urang, sebatkeun masing-masing. Allahumma qdi hawaijina hadza, sebatkeun. Allahumma bijahi nabil mustafa wa ali ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bijahi indaka qabulan wa izan wa syarafa. Allahumma kafir anna dhulumana kafir anna sayyatina wa tawafana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Rabbighfir lana, amin. Fatihah terakhir urang hadiahkeun ganjaranana ka ibu rama urang anu tos teu araya, ka karhun-karhun urang anu tos teu araya, khususna ka karhun-karhun anu aya di kampung ieu, di desa ieu, di kecamatan ieu, beh dituna di kota ieu, di kabupaten ieu, beh dituna di mana wae ayana. Muga-muga aranjeunana dipaparin anugerah, dipaparin nikmat ku pangeran di alam barzakhna, ditempatkan ku pangeran di pangsayana tempat. Munggu Allah jaga poe kiamatna dikumpulkeun sareng para kulawargina, dikumpulkeun sareng urang sadayana, khususna sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dugi tiasa leuwih ka sawarga sasarengan. Muga-muga aranjeunana dihampunkeun sadaya kalepatan, diangkat derajat anu pangluhur-luhurna. Oge mugia kuburna dijantenkeun taman-taman sorga, ulah sampai dijantenkeun janten taman-taman neraka. Hadiahkeun ku urang sadayana, sebatkeun karun-karun urang masing-masing. Semilah hadrati arwahi, sebatkeun. وصولهم وفرهم وعلى سلسلتهم ورخيذنا عنهم إلى يوم القيامة شاول إليهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. آمين آمين. Alhamdulillah. Sekedap deui urang mainan sasi sabada Syawal teh naon? Tapi teras aya guru. Aya nu haroyong ka Mekah. Aya haroyong sadayana. Abdi dipaparin amalan kangge hoyong ka Mekah, hoyong menang ganjaran ibadah haji. Tah saha jalma anu maca ieu amalan teh, Allah bakal ngutus hiji malaikat nyarupakeun urang maca amalan ieu, Allah ngutus hiji malaikat nyarupakeun urang seuna miluan sadaya amalan ibadah haji.
Jadi orang aya di Indonesia menang ganjaran ibadah haji. Ngan amalanana moal dipasikeun ayeuna gitu. Lamun aya nanaon misalkan ngaji anu rek disampaikeun hayang ngariung deui ulah dibereskeun kabeh. Tahan heula supaya kurang ngariung. Insyaallah upami abdi aya waktos aya kesempatan ka dieu deui ku abdi dipasikeun. Moga-moga para nyang yuswa sadayana amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alhamdulillah. Oke, terakhir pribados nda pidua atas sadayana abdi teh saresna masih kene diajar di pondok pesantren Asyifa wal Mahmudiyah di Sumedang. Aya di Makantos nya aya di Makantos ka ditu sareng kamar acara naon tah neda piduana ti urang dieu ti para sepuh, para tokoh, para ulama. Moga-moga pribados kenging ilmu anu manfaat, kenging ilmu anu tiasa nyalametkeun ahli kampung, ahli desa, kadituna ahli kabupaten, ahli kecamatan, sadaya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu anu manfaat anu tiasa nyalametkeun tina siksa kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge pribados sejak ngaturkeun salam silaturahmi ti pribados sakulawargi ka urang dieu. Oge sejak ngaturkeun salam silaturahmi pun guru ti Sumedang. Gitu. Sejak salam baktos ti pribados sakulawarga oge ti pun guru. Gitu. Oge anu terakhir pribados nuhunkeun dihapunten ka para sepuh khususna pribados wantun sumarios ieu patempatan. Insyaallah urang uwih dina ieu riungan teh ninggalkeun sadaya dosa urang dina ieu tempat. Urang uwih ka bumi teh bersih tina dosa. Ngagembol sagala kabarokahan. Amin ya Allah ya rabbal. Sakitu anu tiasa pikahatur hapunten tina samudaya kalepatan. Sakali deui ngahaturkeun wilujeng boboran siam 1443. Moga-moga sadayana aya dina panangtoyangan Allah ditambah segala iman ibadahna. Amin ya Allah ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.